kamananya si Kokom iya jeung si Icih jeung Ijah tegarawe kamananya meni geus lila ieu pagawean loba jadi garawean kadang-kadang geus garajihan baroga duit mengajar dog ayeuna mah mung garawe dasar. Kokom, Kumaha Cici? kamari abi duit anu gajihan di Dunungan. Nah, ada tuluy ludes. Da Dibawa ka eta. mall. Nah, kitu mah dibawa ka mall mah melarang hal baju oge nya ningali teh. Baju atuh cu Kokom dahareun oge. Eta we ningali budak hayang jajan es krim. Nah, atuh da es krim oge cu Kokom. Segede kieu eta segede kandut budak. Misalnya Nah, ada kota. 30.000. Nah, itu Mata mata- soak. Kali Salawa gajihan teh beak ti Dunungan. mata kana mah urang balik deui ka Dunungan. Ayo urang minta di pagawean ka Dunungan. Dan geus beak atuh duit. Nah, dompetan anu oge nya. Urang tepungan deui Dunungan ayo. Siap Cici. Teu Kokom. Kumaha Cici? Itu Dunungan aya geuning keur ngalamun. Urang tanyakeun. Ayo urang salampeurkeun ah. Suganan wae keur lowongan deui atuh. Dunungan. Brek ngomong Kokom ieu tadi Nujunan ya Dunungan. Dunungan? we keur ngalamun ipa binihan geus gede. Heeh. Cika dia orang tanya ieu Sok. dirinya. Kumaha? Iya. Kumaha ieu teh garawe deui di dieu moal. Ya atunya puguh we Dunungan nya da butuh. Lamun moal garawe deui, kuring arek nyangan deui, batur. Ulah atuh sing karunya ka kuring atuh Dunungan. Nyangan deui we pokona Sing mah. karunya abi rek gawe deui nya. Dunungan da soalnya kami teh hayang depresi heula. Oh, cenah boga duit. Jadi we beak. Beak duit sana teh. Beak sagala rupa eueuh. Dina bajukeun beak. Kayak sugan teh malurah di mall teh nya atuh teh ya Allah. Kakara saumur nyunyuhun hulu. Keur mah jelema sangsara hayang we deun Iya, aing jelema sangsara sok hayang wae nyobaan sing jelema sangsara ge urang teh nya. Pokok Dunungan da atuh jelema sangsara mah sok nu cupunya. Tah, kitu. Kagableg teh heueuh kan mah moal Dunungan teh enak kaharep mah. Moal Dunungan ceng Baik suka nak mulai gawe deui nya. Apa sekanya jadi sok atuh Dunungan makan wae. Abang kan Dunungan mesti darah tinggi.